urang sisinglar bilih marawa manoy bilih ecek paripo setan mereka dengan jurik nyili buri kaya petepatan urang singlarkeun jauhkeun. Ieu mah hayang diburu teh. Sahaja tetep sahaja. Aduh lali-lali lama-lama. Asep proyes aduh gawe kita alhamdulillah. Mudah-mudahan Suduk waktu Nurahayu dina mangsa nu sampurna. Dinten ieu dinten Sabtu kaping 16 Januari tahun 2020 hiji dinten anu pinuh kasinugerahan wirehna. Parantos kasakseniku urang sadayana rentang-rentang ti kaanggangan parantos suping nu kasep nyata cap Ustad Ade Sulaiman kalawan diaping untuk keluarga besar anu tiaranegan sejak nuhunan janji pasini nubunan pasang subaya dinten ieu sejak gaduh pamaksadan hoyong ngadahuk ka Neng Mila Aprilia SM misalnya ku kasumpingan pengantin anu gandang urang sami-sami bagiakeun ku hiji upacara adat gaya gema parahyangan upacara adat bapak pengantin dikawitan. Bismillah pambuka ucap kuring tina dangdeng ampunnya para ulun bilih marawa manawi amit ampunnya para ulun bilih marawa manawi di iya palagan cara kula sewi-sewisuna sejak ngaguar cerita rekaan para bujangga di pamais di pasieum malar payu sareng anu di sejak amit ampun tuh tikangan katinggal nu ginding anu gandang aping panganten nu sumping aduh mugia anu sumping dipaparin rahmat kasalamatan Tehilam buat nebarkan sumping tuh antara ngaret ngelabring gergending gera ramekan brami anggera papakeun pur payung gera bukakeun pur payung gera bukakeun sampai payung ngawa-ngawa berdosa baca
Pasini jang di kamari morek uli kiwari bakal ngahisi Astagfirullahaladzim. Aduh, pangapunten. Aturan kasadayana aduh ya Allah. Alhamdulillah itu calon pengantin anu gajang pada tersumping. Aduh, alhamdulillah bagja teuing Neng Mila. Insyaallah uang kapaparinan tugasku saya bul makosin ku pengerasa tuang rama baris ngebagiakeun anu kasep nu gandang. Satecan diteraskeun uwa sejak sisinglar heula. Amu kulaan aya naon abah ih ka dieu tong tebih-tebih teuing. Tong deket-deket ka pengantin pamagar. Awu cincin ka dieu tong jauh teuing. Satu acan burung manggung prak makalangan uwa sejak sisinglar heulanya. Urang sisinglar bilih marawa manoy bilih ecek paripo setan maraya kalangan jurik nyilih kaya petepatan urang singlarkeun jauhkeun di ieu petepatan. Atuh ayeuna uwa bade malik ka belah kulon. Beja cek beja di belah kulon sok aya ulun-ulun anu kabekina pencok melon. Kuwa disinglar dibalikeun di ka belah kulon. Bismillahirrahmanirrahim. Ulon-ulun tong deket-deket ka dieu tuh ka kulon ka sinjau. Atuh ayeuna uwa bade malik ka belah wetan. Beja cek beja di belah wetan sok aya setan anu kabekina belengketan. Uwa di baris disinglarkeun dibalikeun di ka belah wetan. Bismillahirrahmanirrahim. Setan warakaya ngantong deket-deket ka dieu. Atuh ayeuna uwa bade malik ka belah kaler. Alhamdulillah. Kersa saya bol makosin pertos ngareg-reg kalian di papagu keluarga besar. Alhamdulillah sanaos kaya anu jeung ge urang bungah we bungah supados nambah imun kan. Beja cek beja di belah kaler sok aya sekeler anu kabukina pais jaer. Kuwa disinglar dibalikeun di ka belah kaler. Bismillahirrahmanirrahim. Tah ayeuna uwa malik ka belah kidul. Di kidul sok aya tuyul gunung jajebul.
Aduh, nang bilang emang imaya tuyul gunung. Aduh, pangapunten. Aduh, pangapunten gadas. Aduh, henteu ampun pangarsa. Ayeuna kumaha bari singal deui ka belah kidul. Abu. Kulan apa? Aya naon? Ye, siap ka belah kidul mah beda. Sok-sok receklan jangkeng apa tadi dah. Urang singlar dibalikeun ka belah kidul. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang hanap abu eta. Kurang hanap. Ieu berat ieu mah ke belah kidul mah. Kurang hanap, kurang dongko amuna. Ceklan sing pageuh abahna. Bismillahirrahmanirrahim. Beja cek beja kidul aya tuyul gunul ti gunung jebul ku uwa di singlar dibalikeun ka belah kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, pangapunten panganten dewasa bade nyinglar ka belah kidul mah. Aya wapasen aya ajian tirenegan. Aduh, pangarsa ampun pangapunten. Itu ngagoler senco. Hah? Aya naon? Ngagoler. Astagfirullahaladzim. Kamu ngagoler. Abu, nyakuna naon ari nane kegoleran kitu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Sia, kudang disangkap corona we kete kumaha gerak ke? Riweuh ke? Abu, astagfirullahaladzim, erakeun. Aduh, abah gereja kunaon ari ieu sia abu. Lah aya pala laur ting urang jampean cing. Jampean sok. Aduh cik aya gua gaduh batu ali kabuyutan cik kucubung nu untung kalimaya wa bagja bacan mata kaedanan black opal mah mawa sial abu angger wae di sial aduh dengan sial batu ali teh teu gunanya siksah ayeuna urang make jang jawokan jang jawokan pupur aing pupur panyambur panyanglin rupa nyalin rupa ti dewata nyalin sarit ti widadari nyatarang teja menterangannya halus katembiriannya irung kubungkungan di dalam hareup siap di sareng tukang menjang ditilik tigir lengit maka welas maka asih kanu dipupur di tanya saidar bunga buana sakabeh hudang angger wae eta sakitu wadah geus dipupur geus lame dong teu guna lain padahal keluarga geus nyalacep geus nyalawer keluarga oge nya aduh anjing silainya kunaon atuh keke ieu da make bah hayang make jampe corona cenah ge aya jampe corona aya kumaha sih cik alam dunya menigempar ku penyakit anu anyar corona cek beja nular manusia jadi salasar tenepak kasato mah aduh jadi salasarnya penyakit anu bahaya lain penyakit corona tapi anu sabenerna sieun maot cinta dunia nah eta geuning eta hariwang hirup teu dahar usaha sieun teu lancar hirup sieun teu beunghar kanu taat jadi bangkar nu maot disangka korban maotna pindah dadakan mayitna teu diurusan geus ninggalkeun kaparduan naudzubillah min dzalik pohokana kakuduan nyolatan rejeng nguburkeun ngadusan jeung mungkus kapan eta teu diperhatikeun naudzubillah min dzalik ya Allah amu kunaon atuh aduh ieu mah cing urang dengekeun hatena nya sok aduh lah jeung napas buatan aduh astagfirullahaladzim mene empuk ieu hatena teh waduh dasar si sayang copia anu geulis anu mencerang hah hayang disawer ku Bapak Saibul Makosid ngerakeun hayang disawer ku Bapak hajat la ilaha illallah ngerakeun ya Allah Gusin Magung ngerakeun sia tong kitu
Aya pahajatna aya. Hudang ngarakeun ke bapak hajat sia. Ih. Cik. Ih. Si amun yang hajat si Nana Aliman. Aduh. Milik sinden. Anu cakep bae. Kek urang nangukeun ka kek. Hah? Hayang disawer ku keluarga besar Tirandegan. Astagfirullah, ngerakeun. Aduh, Gusti. Amu hunang sia ngerakeun tong kitu, Amu. La ilaha illallah. Keur mah urang geus lila teu manggung teh. Hayang disawer ku Tirandegan ngerakeun. Hudang. Disawer ku Pak Endik cenah. Alhamdulillah, aduh, jajak Allah khairan kasiran. Aduh, ya Allah, Gusti Nu Agung, hatur nuhun. Amu, hudang. Abah Geri tulung ieu. Ieu mah hayangan diburak teh. Pahajat eta pahajat. Aduh, tuh. Lali mah era. Pak Asep tur ayas, aduh, nyawer cenah alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Asep. Jajak Allah, mudah-mudahan kasayaan Bapak sing dibalas ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Anu Tirandegan atas. Alhamdulillah. Amu. Ieu mah nyeuta yang diburak ya sia. Abah mah cai kahuripan anu Tirandegan ya urang burak. Aya nu tiliang baru aya campur ya cik bismillahirrahmanirrahim. Ibu hajat. Ibu hajat nyawer. Mangga ibu hajat aduh hatur nuhun. Atuh saya anu Tirandegan teu matuh. Cik ayeuna rek diburak deui cai teu leuwih liang baru cing. Teguna. Nista Baja Utama. Ya sudah. Kan disawer ku ibu hajat. Alhamdulillah. Aduh, hatur nuhun hatur nuhun Bu Hajat. Ajak. Saplawan dalem ponggawa. Kebab parahiangan kepapangkan yang binendrong lara. Ada dia.
marisi mama hajat lamun dirembuk aja dipaksa dudulele sumilah pati letelu Ya iya. dudung sini dudung Kepapagadian wano jagemau perhiasan.
Susul dapur jauh di tenda buku angkat najan hati mereka sono dapuku awis patepung najan hati mereka sono dapuku awis patepung ukur nambahan KM sok malah jadi bang bau dilatun ke tambah bingung hati keringan ayu dilatun ke tambah bingung hati keringan ayu Rempalakan dewasa ukur minang pada sok sieun diri tunggal ibu hajat tunggara salalamina sok sieun diri tunggara salalamina ucap lampah nutup bunga di jauhan ku dirina sapa biaking malu karana bebendong tino kawasan Sepanjang jalan sorean moal boleh di aspalan sepanjang jalan tetap kesoran moal boleh di agalan lamun gara senang teheran langka eling ka pangeran secara menang musibah kakara eling bertobat secara menang musibah kakara eling bertobat sanajian Desa Barat kurang tepang Mamah Caca anu bager hate pegat demi asih Desa Barat kurang tepang hate pegat demi asih Salawat ala Muhammad Ya Rabbi sholli wa sallim Salawat ala Muhammad
payon katiup pinangin pancerah rupain puspita sumawur gondane mambar segera ke puspita udiana ayo nih masuk genjit deh kancak-kancak pasepan leuwih yang baru ocap kapawonten ing kahunjung ing paseban leuwih liang kasumpingan tetamu agung diranegan sapamdaling wanoja kemaparahyangan tindak kegendingan kadia badaya lan ria jagong tuhur menang jago turun haturan wirjeng supi lut sisit sabadaran kapirarai siang wangi simpai ramah haturan wirjeng supi anapi sumangat kasep nu gandang orang kongko yang kene ieu karangan mati bismillahirrahmanirrahim bagia anak ki haturan wilujeng supi haturan wilujeng supi keluarga besar di Radega mangga pasihan jalan wilujeng urang prastin benteng babanteng nagara satria bagiana
Sok asa dipapalerkeun tipatan semaleban sakayun didamel baju tibatan jalmi nu Tinang tos mulus rahayu ngasa ukur kaca disipun dibantum ngan saukur hate dapuku mau dengan dadar cangkring dina gawir ngajajar pantai-antai saingan tegenah pikir gara-gara rek paturan jagung ukur manang munun akurat wilujeng sukti buat sisit sabadarat apil rais yang semangat akurat wilujeng sukti wargi sadayana rupina kagegelan di keluarga besar Bapak Asep Rohiyat kali Ibu Rosida Ibu Rodia tumang rupi hiji upacara adat mapang panganten gaya gema parahiangan sakit dumang kepiatur salean sabarayang salean lebat kaca mante lumayan hatur lumayan lebat kak saya mante billahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.